aya kawalian jelema-jelema nu geus karar itu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah. Ka Mekah salengkah. Coba eta. Gitu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir. Begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah. Kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun. Itu mun bahasa Jawa na cikene naon? Aduh tah eta tah. Ceritanya na cikene mah wis beres geus caritana je. Cek Abuya Armin, aing naik kapal Abuya mah henteu. Pon pohara amat geus beres be. Abuya beres balik ka dieu nya nyaritakeun. Kapangijeng kita meti Cilongok cenah di ditu dituan seh. Jeuh. Nya kapal kitu bebeja keur di ditu nama. Eta teh kos karar itu amat ngomong. Taju ditanya, pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah, kapanggih di Baitullah. Begitu datang ka dieu, "Mama, Buya, kamari teh kapanggih?" "Henteu, sia salah meureun lain aing." "Henteu nya nama henteu ngaku." "Henteu ngaku." Aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung almarhum ngaranna Haji Napi mukimin di ditu. Kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu. Nyana turun ka dieu bebeja. Ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Mekah iraha. Ih berarti kan kapanggih jeung henteu bohong sia lain aing meureunna. Teu di aku. Urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh. Oh eta aing. Nyaritakeun tempat wadah az-zarfu tabi'un lil mazruf fi syarab wa ghairi wa diddi. Wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana. Sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae. Sakumaha kamari kurung manuk tina jati manukna manuk gareja. Sengsarikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy. Aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna. Mantep. Imahna gedong agreng miliaran tapi barang keluar petot jelomana. Tertarik kabeh lah ngan imah doa tapi imahna RSS kamarna genyengkleh barang keluar masyaallah maha basaro ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teh aing dibere senyum nyeblak hate panah aspara nancep ka jantung aing pangyabutkeun atuh. Oh, nu bisa nyabut iwaltinyana dewe nu nyabut lagi. Aduh, budak. Teu bisa aing keur beuting. Kunaon emang nyeri huntu. Gusti Allah. Tuh, wadah masapira wadah. Aya Innova herang jasa barang kaluar awewe di jero Innova hideung. Lah, Innova hideung. Ngesiana tersep aing mah. Aya nu naik 08 brek. Wah, klakson ge parem. Dak lawangna ge geus eueuh relan. Geus teu bisa ditutupeun. Ai kaluar masyaallah. Gusti Allah, bintang film internasional. Ya Allah, ieu mah pohara jasa. Geus teu kadeuleu tah, angkot teu kadeuleu. Tekadeuleu nu kadeuleu adalah bibirnya yang merah. Waduh. Jadi kumaha nu diwadahanana. Kumaha nu diwadahanana. Awak kurang di bagusan make Samarenda, make bagus, make baju nu luar biasa. Wah, jutaan tapi di jerona pinuh ku hasud. Galbuna ruhna acak-acakan lah atuh paling ya orang betah jeung nyana saminggu 2 minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu
tapi orang babarengan jeung jelema duh samping nage tilok di istrika boro-boro Samarenda menang meli tas dibeli dipakai terus disese eta ku sebab tadi istrika kosper bae nikel tapi masya Allah hatiina bening hatiina bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga duit tenang dibayaran ceuk waduh ngeunah jas urang lapar asup ka restoran keun we tong ulah dipake duit teh mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500.000 tajang maneh bae kula mah tinggal catet bae ge sabaraha beakna bersihat geunaheun Gusti urang boga pemajikan geulis tetapi hayang itu hayang budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae aduh geus nyeri awak urang geus kuru jasa mikiran pemajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung besi teu manggih deui kos kitu tapi makan hati luar biasa gelis ge teh zahirna doang tapi orang boga pemajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa kagadeng mingguan aya mah ongkosna aya ieu bisi kurang ya ongkosna ieu ngan balik pangmerikeun BH sial liko jasa tama nya jore nya papar Mun ka urang teu boga pemajikan senang hate. Aya bae di lembur aya nu moal tahlilan gitu. Moal paruh ya geus kajen teh moal mangabejaan bae pan ngeunaheun tah. Sakalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkat tinggal lah berkat ieu cek nu penting makakan we balik. Masyaallah. Masyaallah. Teu perlu berkat kula nu penting kakak jeung nu dihandapna aya keneh tau. Kana hate ngeunaheun jasa pendeta nikmat jasa do. Eusina eusi jerona. Ya Allah ya Rabbi, urang boga guru kiai minggu datang di ongkosan, sebulan deui datang di ongkosan deui, di 3 bulan datang deui di ongkosan, cak santrina. Ieu mah garong. Menggarong lain guru ieu mah ti sono datang ka teu sono datang ka greget orang batinna du dunia teh teu karasa teh kos kitu tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondok keun bae mama ulah di pikiran anjeun bae lah geus henteu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil teu kudu jadi ngeunaheun berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunia nu aya di murid teu dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju ka belah dieuna ai silaturahmi mah mangga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hate guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuh nanaonan di jero hatena iwal ti hayang li izharil haq hubbun nas li izharil haq wali ibadihi manil wasawis syaitaniyah ta eta teh hubbul khalqi wa ibanaun gitu ngaranna wa ibaduhum manil wasawis eta bae hiji teh hayana naon masyaallah nikmat eusi jadi kumaha eusina urang boga batu haju kotor teresep batu cincin bersih biasa digulak di kadar dage mah kristal blue sapir gitu. Cek orang lembur mah bilau sapir dek blue dek bilau sabor kumaha sia bae
Atau emang siapa makanya dengan kabilau-bilau doang atau bilau baik bilau sapir bening cacat res hargana mahal hati orang lamun bersih jelema bakal rara sepet gitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanana ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonif bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al-amkinah ta'lumu biqadri ma yaqa'u fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipakai ibadah ka Gusti Allah ka Jabali Arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah, luar biasa. Iyalah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah. Aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah. Di Masjidil Aqsa aya batu urut naik Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain di urang ge bisa pakai itikaf. Di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa sholat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar teu bisa. Teu bisa ta eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya termasuk zawiyah musalla majlis ta'lim wa khalawatil auliya jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah urang ka pamijahan aya guhana urang ka Demak aya masjidna hayu bae urang ka dieu ka Banten uluh kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit kuari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu kuari ge sing hade teh di Masjid Banten teh. Nah, sebab naon aya tempat khalwah Sultan Aulia yakni Syekh kitu ka Kangjeng Maulana Hasanuddin. Itu kene di Maulana Yusuf aya tempat khalwah. Aya tempat khalwah nu kuari masih kene diabadikeun di Kulon. Dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik. Mun urang asup kadinya tanpa make cara na ieu bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya. Ieu buayana aya buaya putih aya buaya hideung. Aya nu di darat mah buaya darat teh lain deui. Nah ieu buaya tah eta tempat khalwah. Tempat khalwah na para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jeung lian-lian ti eta ka eta teh nyaritakeun pangmulyana Arfah sebab didinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, Ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam didinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di Arfah geus dihampura dosa. Pohara jasa Allah menghargai Arfah, setiap jelema nu datang ka Arfah musim haji gas pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha-kumaha asal datang ke Arfah niat hajian ihram atuh geus we dihampura bae geus dosa. Eta agungna Arfah eta. Masyaallah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean Arfah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di Arfah.
malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu Dedi itu. Lelempangan bae itu budak di arpa ngarokok deui cek malaikat. Kadeu letak ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna arpa. Ku agung-agungna gunung arpa sehingga urang nu di luar arpa. Urang nu di luar arpa disunahkeun nyaruaan ke kanu di arpa. Hiji urang sunah ulah menyisiran. Sanajan di dieu. Dua ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arpa. Nomor katilu urang teh disunahkeun takarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arpa. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang nadi dia kudu takarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpah bae. Menghargai nu di arpah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpah. Eta teh sunah teh urang itu. Urang tak mulia jasa teh arpah. Mulia jasa teh arpah. Nah, cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arfatu. Tempat di mana bae sarua jeung arpah bae cek ahli marifat. Di Cilongok sarua jeung arpah di Pasar Kemis, sarua jeung arpah di Cikupa, sarua jeung arpah teteh di Citra. Sarua jeung arpah teteh di Citra, teteh Citra. Puri Jaya sarua. Sarua al-amakin kulluha arpah cek arifin. Nah, li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi sengit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat. Waduh di imah eta teh sing suliwer. Sing suliwer teh tak tambah mulia imah didatangan ku wali Allah, imah didatangan itu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Kok bisa kos kitu si wali? Lantaran nyana mah perasaanana jeung Allah bae. Urang bae urang. Di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda. Asa deukeut ka Gusti Allah ka kurungku Ramadan. Saha bae asa deukeut jeung Allah. Kuari saha bae ketika di Arafah inget keur didelekeun ku Gusti Allah. Boga perasaan keur didelekeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae. Geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah Arafah bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya mah selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ga beda. Beda bae urang mah sebab urang mah kitu Mandalungan. Urang mah Mandalungan, artina Mandalungan teh urang mah bunglon. Lembun keur katutupan kuno hejo jadi hejo. Katutupan urang mah kuno putih jadi putih. Katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna. Kubahan mun bahasa Jepang nama kameleon. Ta eta tah kos kitu teh tah. Jadi bunglon urang mah tah. Tak eta teh kumaha katutupanana bae ai wali mah teh di kumaha bae kitu bae cenah. Urang mah lamun di Mekah kakara karasaan deukeut jeung Gusti Allah memang kitu boga sakitu ge geus bagus. Boga sakitu ge geus bagus 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram. Nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad. Eta mah geus moal aya tanding. Nomor kadua di Multazam. Nomor katilu di Hijir Ismail moal aya tanding. Kaopat di Makom Ibrahim moal aya tanding. Kalima di pas Rukun Yamani. Di Rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dinya mantak doana cek Kangjeng Nabi mun bisa jeung di dunia jeung di akhirat. Dipagahan ku Kangjeng Nabi
ulah keluar dunia jeung akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wah bae di rukun yamani mah eta bae doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar malaikat amin 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 eta teh urang keur ngadoa teh urang ngaluring Rabbana atina fid dunya hasanah amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban amin cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat ngan kurang mah teh kadeuleu bae pernah ratusan wali pernah neuleu hadir para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikeun neuleu wali-wali Allah teh di dinya teh mantak di Baitullah mah di Baitullah andai kata Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan, kabeh teu meunang asup ka Baitullah. Dijaga perang, tetep pinuh bae Baitullah malaikatna engke biswarin syatta, ngarupa manusia nu beda-beda. Tetep pinuh bae di Baitullah mah. Ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh. Okos dipuri lain jelema kabeh. Jurig teh sawaro. Lain jelema kabeh. Mantap kurang teu kudu dedesegan hayang ka bait hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah sanggeusna ngadoa munajat terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad ieu teh apan batu ti sorga Gusti sedengkeun ke Hajar Aswad teh lamun ku urang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagero-gerokeun pan di akhirat ayuhal hujaj ayuhan nas ayuhal basar engke cak Hajar Aswad teh ta'ali kadieu saha nu pernah nyium kula saha nu pernah ngadadahan kula saha nu pernah muteran kaula ieu bareng jeung kula ka sorga untung jasa nah urang tadarruk ka Gusti Allah Gusti abdi makajen kukumaha ge hayang dibere bisa nyium be ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung pitulung teh kumaha lain jelema kabeh engke ge aya jelema ngageserkeun urang kurang jlob we aya di Baitullah aya di Hajar Aswad ieu loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener kios kitulah Hajar Aswad mah geus dirasakeun ku kula cek kula teh ieu hese amat tayang ka multazam Gusti multazam teh nu Gusti abdi nu Gusti manusa nu ieu di dieu geja nu Gusti ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka multazam jaya teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa kunaon tuh aya nu ngadorong di terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we eta jelema nu dihareup jangkung gede teh eta jangkung gede jelema nya ti mana meureun datangna nyana keur kieu bae eta neuleuh ka tukang ka dieu atuh kula ditarik ku nyana jadi aya di beuteung nyana eta kieu masyaallah model jasa haji barang neuleuh ka dieu ka Baitullah jadi mah deukeut jasa ka Hajar Aswad jadi deukeut jasa ka Hajar Aswad mun ka dinya bisa digeserkeun ku nyana ngan ceuk hate pan lain keur tawaf dipundurkeun deui ku nyana eta lamun urang inget kejadian kos kitu pan aneh haju geus beres terus urang kaluar ai si tadi jelema mana eueuh subhanallah tak eta lah nu kos kitu hararese di Baitullah mah teu kudu desek-desekan asal urang beneran ka Gusti Allah ujianana engke nu malaikat kabeh di dinya nu pinuh teh lain jelema kabeh lain jelema malaikat biswarin satta nah nu mata kurang ngadoa teh lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad rukun Iraqi rukun Syami rukun Yamani pas pelebah juru-juruna bae ngadoa teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinuh ka tukang urangna ka tukang asal lempeng bae jeung Hajar Aswad di dinya lah malaikat rajana malaikat Jibril keur leuleukeun waduh si Peri keur ngadoa didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana hayang naon coba hayang naon zawidni zaujatan yang delok cek jalan ada ge ku jana diusulkeun ka Gusti Allah Gusti nya kitu ngadoana bere cek Gusti Allah bere bener bae begitu datang ke Indonesia Masya Allah aya nini umur 60 tahun bode jasa salah kita pae hayangeun ka nyana jadi doa teh ulah sembarangan terus ka rukun Iraqi ka rukun Syami lempengan juru
lempengan juru teh lain lalagaan teh kadua teh mana deui mizab dea kitu naon garang-garana pancuran emas eta teh selalu tidak emas di jieuna selalu tidak emas lain emas Yono emas beneran eta engke diganti deui disimpen diganti deui disimpen diganti deui disimpen aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian diganti deui sekian danana eta teh aya perpustakaan aya museum Baitullah khusus di Mekah teh anu urang hese mun mendekadinya kecuali aya tanda tangan raja. Nah ieu museum timimiti batu datang ka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh mizab, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah, urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Mantak Soeharto begitu asup ka Baitullah kiai nu nyarahun di Indonesia moal kebal umurna. Bener bae lengser can balik ka Indonesia geus lengser. Sebab naon teu pantes sagede Soeharto asup ka jero Baitullah. Ji kos mayit, ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah. Urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanana ulah nyium ka mayit eta. Ulah ngaragap ka mayit eta sebabnya na teu maot geus urang keur hirupna ge teu wani ulah wani-wanianan tapi ketika urang wanoh ka manehanana urang wani ka nyana ja biasa sok bergaul urang nyium sunah okos Kangjeng Nabi begitu wafat Sayyidina Abu Bakar mukakeun nyium Sayyidina Abu Bakar atuh emang mitohana sajaba mitohana pernah ngalahun Kangjeng Nabi di guha pernah babarengan hijrah ke Madinah dicium nu sejen endek nyium di stop ku Sayyidina Abu Bakar keur hirupna wani teu ka Kangjeng henteu ulah cukup bae ngadoakeun jadi teu sakabehna nyium ka Kangjeng Nabi di stop ku Sayyidina Abu Bakar ieu teu maot ahli Allah mah geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu komo ka Baitullah mata ke ulah dihayang-hayang ke Baitullah mah asup moal ongkoh potongan kos kieu ka Baitullah. Geus asal di luar rame urang tawaf. Nah ieu. Jadi al-amakin kulluha arfatu li'anna al-amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti Kangjeng sumping ka bumi abdi aya naon? Ku abdi dek di cirian tempat tilas cali Kangjeng. Ku abdi pake di alep berkah we Gusti mangga cek Kangjeng ke kaditu nya Kangjeng kaditu calikna di mana di cirian kumanehna kemudian salat tempat salat geus teu menang ku usaha ieu paranti aing bae cakna ieu urut Kangjeng Nabi dibere keberkahan luar biasa dengan cepatnya na teh tak bae kok ieu salat bisa jadi ngeunaheun kieu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi salat cakna indah jasa salat asa kadeuleu bae Gusti Allah masyaallah. Atuh urang mah salat diurut bupati. Ya. Atuh nu kabayang korupsi. Tuh, entar cek ada eta lain lalagaan ieu. Je, ulah sambarangan li annal amakin tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim. Bidzalika qala syair. Sayun lahu wajabi kullu waqtin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah. Tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta teh adalah al pahijatin berbanding jeung 10 munggah haji. Sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae. Apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa anu maha ngalindih. Ieu dieu kurang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah. Ieu sugi urang dipaksa ku Gusti Allah, susah urang dipaksa ku Gusti Allah. Ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah. Hirup sia dipaksa tita hirup, gering sia dipaksa tita gering ku Gusti Allah. Sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat.
disebut apotik teh waya gering dipaksa ku Gusti Allah cager dipaksa ku Gusti Allah paeh siapa bae pertahankan coba paeh coba moal bisa paeh al-qahiru fauqa ibadi wa huwal hakimul khabir nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka begenang Allah ieu geus bete kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah jaka begenang Allah ieu nagara pinuku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya ai kos kitu mah tuh diantepkeun we oh masalah atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieu asa teu kaharti atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti tuh kaharti urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat syariat heula urang mah kaditu teh moal kaharti ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah tuh urang deuk naon ngarapi-rapi tuh pan biasa bakal lakos kitu tah urang mah kakara ge datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui wayah syariat bae ulah waka berhakikat sebab naon sebab nu ngomong kos kitu bang geus teu perlu dahar asal maca subhanallah sebab urang mah mun maca subhanallah tambah lapar sepan urang mah ieu gaji kakara ditambah sakiki geus teuleun jam bae besi teu kaburu ngantri cakin ya emang bersyariat atau syariat baik ieu keur carita bahasa hakikat kabeh ge nang Allah keur carita jadi urang leupaskeun dimensi syariat urang kuari asup ka dimensi hakikat urang keur aya kuari di alam hakikat jaka kabeh ge nang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah pae jamal bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kageh kabeh ge meunang Allah urang kos kieu tadang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah henteu ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahirabbil alamin kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tah ketika urang ngaca aya yang hideung amat ya oh hideung aja pengek deui beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu urang ngaca je pendek ya aing mah tapi suku gede suku bae nomor 45 aing mah oh tambah sakumaha naon atuh eta iki amat Allah nyieun ka aing nah bahaya geus bahaya tah iya hakikatna menang Allah jelema ibadah nang Allah jelema maksiat ge menang Allah cak ahli hakikat urang kuari ngomong di syariat moal akur tapi urang pindah heula ka hakikat bakal akur bae jaka bege nang Allah ieu nu mantak urang lamun berangkat ka Allah make usoli keneh bae moal jadi wali-wali naon sebab boga ngaku diri aya usolli fardhu zuhri salat kaula karena fardu zuhur moal jadi wali datang ke kiamat gitu. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mangan Allah. Aja kumaha atuh teu usoli sasar sia. Jadi amin rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep Allah. Geus cenah mah manteng ka Gusti Allah. Allah teh al-qahiru fauqa ibadi nangtung aing nang Allah ngangkat leungeun aing menang Allah usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah sholli fardhu Allahu akbar nang Allah kabeh ge ngan eta mah keur carita teu meunang urang haju ngomong kos kitu Allah nang Allah tah Allahu akbar kabeh nang Allah ya nang Allah lain kitu aing hese ngomongna ye ku bayu hese ngomongna eta mah keur carita perasaan diomongkeun nu mantap moal anggeus-anggeus moal anggeus-anggeus caritakeun perasaan moal anggeus-anggeus tah mah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun ai kieu mah ngahayal ya nang Allah ya kade Allahu akbar tah ieu sidakep nang Allah ya aya be awewe liwat nang Allah tah eta jadi pokok ada salat nang Allah ieu mal beres
ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah. Innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina. Naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya eta teh karasa. Jadi caritana ngaji rasa hakikat ngaranna geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asanang Allah. Kulluha al amakin kulluha arfa. Nah sebab kabeh ge keur deukeut jeung Allah. Iraha bae di mana bae. Di mana teh jangan mah salat teh teu ngatur. Teu ngatur wali mah salat teh. Aya teu salat-salat nya mah kieu bae teu salat-salatnya nama. Mantap besi di lebur aya teu salat-salat. Rante. Tuh, kos kitu. Iya, kos kitu bae nya nama. Ejana mah hayang ka Arfah bae bisa. Ngalengkah doang ngalengkah jadi Arfah. Ngalengkah doang ke Mekah. Wali mah mual aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat. Dikudukeun wali mah mun endek dibere bisa unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamanageun. Wali mah kitu bae nya nama bisa. Nya nama besi endek ka Mekah tok bae. Cenah dek ngurus salat Jumat ye bisa bae. Besi euweung ke imam urang di lembur eta keur ka Mekah. Sehingga eta ai prakapangi di hotel. Eta kos kitu. Nyada teh ka Mekah teh deketnya sa ku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalengkah. Da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali. Wali teh rupa-rupa. Aya wali rijalul ghaib, aya wali nukoba nujaba Eropa asoib, aya wali abdal, aya wali kitu autad, aya wali muhtar, aya wali imamani, aya aktob. Keur carita rijalul ghaib jumlahna 70. Sadunya teh rijalul ghaib 70. Nya nama tilok boga tempat nya nama. Rijalul ghaib mah pipindahan. Pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah rijalul ghaib ngaranna. Mantak bapak kolot kula Kijahian eueuh tempatnya nama eueuh kuburanna Kijahian. Kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nih aya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat. Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian. Tak Kijahian teh kuburanana. Nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pemajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can barale kabeh. Aya naon ieu dihudangkeun deule coba ti luhur tepi ka handap. Dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heuh. Ieu geus nya. Geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui. Sing sabar sing coba bayangkeun tah. Anak jeung pemajikan ditinggalkeun tengah peuting. Gini abah dek mana? Abah mah dek menghadap Allah, geus ulah loba omong. Santri ditinggalkeun. Trek bae keluar. Hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon, aya nu kapanggih di Banten, aya cirina hiji dampal sukuna. Ieu nya nama gede hajur ada kajero kitu saeutik. Nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan. Ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah. Geus teh eueuh. Atuh bubar bae santri bubar bae. Anak atuh encan baraleg geus kitu bae. Ta eta teh diangkat rijalul ghaib kuat tante. Urang mah kos kitu kieu lain. Kurang itu cintaku. Masih berat ka pamajikan malah deuk nyandung. Wah, tuh boro-boro jadi rijalul ghaib betul teman. Boro-boro teh 70 sadunya teh jang penguat dunia. Eta kata puguh tugur keur kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantak urang sok disalaman assalamualaikum ya rijalal ghaib assalamualaikum ya nuqaba ya nujaba ya Eropa ya asaib. Nah lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7 wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali muhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib. Aya aktab kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui. Nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ya ieu teh ya bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaana cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun.
itu bahasa Jawa cikeneh naon tuh ceritanya cikeneh mah wis beres geus ceritana je cek Abu Yarmin aing naik kapal Abu ya membente pon pohara amat geus beres Abu ya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapan ngijeng kita meti Cilongok cenah di dituan seh je nyana kapal gitu bebeja keur di ditu nama eta teh kos karar itu amat ngomong taju ditanya pan muridna kapan jeung Abu Yadim Yatib muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kamari teh kapanggih henteu sia salah meureun lain aing henteu nyana mah henteu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albang ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Bakairaha ih berarti kan kapanggih jeung henteu bohong sia lain aing meureunna teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh watak lain wali teh kos kitu teh ngan wali asli mah teu aku ya mah ai urang mah nu teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu deh garar aku padahal mah nyana kapanggih ajak ka Nabi teh cek kira jait teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung Abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lalakonna ieu bebeja teh ka henteu apa badan teh ka mana cek cenah teh kita Abu ya teh lain hiji kapanggih jeung murida begitu ditanya ka heh salah dia mah aing mah teu ka mana geus bae ka ditu sia geus direkeun kapanggih ai urang mah lain kapanggih teh sejaai hari tadi pengkolan teh ban sia ku aing tah eta heuh aing eta tolol jasa hayang di wali-wali burung masyaallah sakitu sok kadaharan duit bupati ge moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah moal aya haram teh nisbat di wali mah moal bisa hiber geragak nyana tuh ya Allah ya Rabbi nah iya kayak cerita wali anu datang ke Mekah insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu a'lam